Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng sim kuring pingpingit saparakan ca. Dina wengi ieu urang bahas cara nganilai kepribadian jalmi tina cara manehna ngorong. Aduh, aing mah teu kuat ieu nya make kumis ieu. Aduh. Ini asa kuat geulis geuningan. Bae weh. Hanya kali deui hilap ieu. Wengi ieu bade ngabahas tentang kumaha nya? Cara nilai kepribadian jalmi dina cara manehna ngorong. Anu kahiji jalmi anu resep kabersihan. Jalmi anu resep kabersihan mah nyaeta jalmi anu beres ngorong ngumbah leungeunna make sabun. Terus anu kadua jalmi nu bager. Jalmi anu bager mah nyaeta naon nya? Jalmi nu daek nyokotan korong batur. Terus anu katiluna jalmi anu bodoh nyaeta jalmi nu teu apal cara ngorong. Aduh, belagu pisan. Anu kaopatna jalmi anu bijaksana. Nyaeta jalmi anu bijaksana mah amun ngorong teh jalma nu nyaho iraha waktuna manehna ngorong. Aduh, aing keserian sorangan ka nu burungnya. Heeh. Abae weh. Terus anu kalimana nyaeta punten nya ieu bilih ngaganggu hapus we tong dilalajoan. Aya mah khusus anu hayang heureuyan kitu. Aduh, punai uing mah da kumaha we atuh. Nu penting mah seuri mikiran hirup mah da lieur atuh hirup mah lain dipikiraneun tapi dijalankeun betul. Nya sambung deui ka anu kalima nya kepribadian jalmi tinu carana ngorong teh nyaeta jalmi kasar. Nyaeta jalmi nu pas ngorong curugna diasupkeun kabeh. Buset. Aduh, arayan teh ieu teh. Nembe ge atuh 10:30 atuh piraku atuh semalolor sia teh. Ayo mending heureuy ka dieu atuh sia teh. Anu online mana anu online? Ka dieu atuh. Nya dilajengkeun ka nu kagenep nyaeta jalmi anu sadis.
Saha eta eten sok kitu tah lamun ngorong dicolek-colek ka baju batur. Nah. Aduh kakarekeun aing ngeunah seuri. Aduh, urang dicium heula nya. Cium. Aduh, dilajengkeun teh entong ieu. Nya hilapnya ieu teh malam Salasa. Terus masalah gitu. Cium deui weh. Aduh, menyelepot. Oh, dilajengkeun deui nya anu kagenep entos anu kagenep nya. Anu katujuh nyaeta jalma anu cekatan. Iya jalma anu cekatan mah cekatan teh nanya. Pinter teh teh kumaha kitu weh. Anu cekatan nyaeta jalmi anu ngorong kurang ti 2 detik. Buset dah. Aduh. Eta tah hebat lah sakitu mah nya. Cium deui we cium deui atuh cium geulis. Alah nepak moh teh deui. Alah sakali deui. Alah kali. Aduh, nu gelo atuh. Anya punten urang dilajengkeun ka nu 8 nyaeta jalmi anu sarakah. Tong ka seuri atuh sia teh can ngomong aing na teh keprok tangan heula hayu. Terus cium. Nya anu kadalapan nyaeta jalma anu sarakah. Jadi jalma anu sarakah mah jalma nanya anu pas ngorong teu cukup make hiji ramo diasupkeun kabeh. Aduh. Areuh nu lalajoan aja enggesan ya. Ya, soekeun ya. Halo pemirsa, aya keneh teh aya aluh. Halo kinah memesi. Selamat malam wilujeng wengi, wilajeng menonton, wilajeng mangandungkeun ieu mah nu gelo. Sun heula. Aduh ngeunah seuri euy. Anu kasalapan nyaeta jalmi anu energik. Ari jalmi nu energik mah jalmi nu pas ngorong bari cingogo atawa bari senam. Aduh hoream euy bari senam mah kabayangnya 1, 2, 3 ngorong. Aduh Gusti nu Magung astagfirullahaladzim. Kumaha weh tertawalah sebelum tertawa itu dilarang, betul? Aing biasa geulis. Palingan atuh aya di paroto teh sok aing make kumis kucing wae. Nu goreng teh jadi geulis. Aing oge lalaki ya brewokan jadi geulis. Cium.
samarana ieu teh araya henteu pemirsa. Kajeun eueuh nu ngalalajoan ge uing mah sorangan we mumpung jempring. Ka pamajikan atau semolor teh kituna ge. Aduh, lamun di kacamata genteng ieu. Leungit ambung ngagoreng. Nya urang lajengkeun deui kanu nomor 10 nya teh. Oh nya 10 cenah. Jadi jalma nu 10 teh nyaeta jalma anu perasa. Jadi anu disebut jalma anu perasa teh jalma nu pas beres ngorong rambuna diletakan. Aduh Gusti nu Maha Agung. Aing kakan sorangan mah mun asa kagugu. Aduh batuk pemirsa, dicium lah coba cium eta nu geulis. Anu ke-12 nyaeta jalmi anu sensual. Alah ngorong sagara aya jalma anu make sensual. Buset teh. Anu kumaha anu jalmi anu sensual teh? Aduh ieu degung nu asa kawin deui. Jalmi nu sensual nyaeta jalmi nu ngorong bari mendesah. Nah, deui basah. Aing kagugu nampa banget. Tulis geuningan. Aduh pirakun teh wae kagugu sia anu lalajo. Cium lah cium. Aduh. Anu kasab teh, anu kasab teh, anu ke-13 nya. Anyao kumaha aing we 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aduh, atuh. Tuh, aing ngorem kudu viral mah. Aduh, YouTuber meuni geulis. Bae kumaha aing. Cium lah coba cium. Cium. Aduh, eta teh Kinai Mas. Aduh, wilujeng wengi geulis. Nuhun mitos menonton setia. Ieu tos wengi acan molor sia. Punten kulem anjeun gitu maksudnya. Punten dah gimana dah. Aduh, dilajengkeun kanu terakhir ya anu ke-13 jalmi anu kurang ajar tah ieu. Ada piambakkeun nu kieu mah. Jalmi nu kurang ajar mah nyaeta jalmi nu pas ngorong si korongna teh dibuleud-buleud. Tuluy dialungkeun ka bapana. Goblok pisan kan. Aduh. Punten atunya punten daripada sia garalo wae. Curhat nanaonan di FB, ngadoa di FB. Ngadoa mah bari salat. Tuh. Mending kos uing kieu heureuy. Ngahibur meuni geulis geuning aing. Aduh Gusti naon cenah ieu teh cenah nanaonan ari bapa si Ibnu hidang henteu cenah.
garis teuing. Aya kene geuningan jalmi anu hemat cenah. Nah anu ngorong segara hemat aing mah. Jalmi anu hemat mah nyata jalma nu ngorongna ukur saminggu sakali buset. Aduh gelo. Cium lah cium. Aduh moal bisa da uing mah. Uing mah kan bae da uing. Punya gitu nya. Ada batur mah moal bisaeun pikieuan mah. Nya. Pan sok aya paribasana cenah. Saya bukan orang kaya, tapi mainan saya mahal. Hobi saya mahal. Atunya heuh, kitu ngaranna mixer teh murah. Gelo eta mah. Moal teu olok kerja listrik teh. Kuota olok bangkit kieuan we. Cium lah cium. Aduh Gusti nu Maha Agung hampura. Anu ka-15 ya keneh wae geuning mun loba. Asa gantengan saeutik geuningan loba. Aduh, gelak-gelak teh aing meuni geuleuh. Anu ka-15 nyata dengan nilai kepribadian jelema tina ngorong teh nyata jalmi anu misterius. Ieu mah dikeprokan ya. Jana aneh tugan. Sekali deui. Cium lah cium. Aduh jalmi nu misterius mah nyaeta jalmi nu pas beres ngorong si korongna teh disimpen di meja tuluy indi terencepan teu tanggung jawab. Aya keneh. Aya ieu nyonya Oheng. Halo wilujeng wengi geulis. Aduh astagfirullah. Tos. Anggar jam modar. 10:30 wae kita. Anu ka-16 nyaeta lanjut. Lanjut kejor teuing hayang lanjut sorangan. Jalmi anu porno. Aing mangorong misagala aya nu porno cenah. Aduh jalmi nu porno mah nyaeta jalmi nu ngorong bari mikir nu jorok-jorok uset. Dan bari ngome sia mah. Aduh Aci masih online Aci. Aduh wilujeng wengi Aci, mama Aci rin mamnya Rapandra. Cium lah. Aduh hampura euy. Kumaha atuh dah hirup mah heuheuy jeung deudeung. Mun keur seri capek seri, mun keur ceri capek ceri. Nah, kurang mangan seukur bisa ngadoa jeung ikhtiar. Aduh, hasil jeung teu nama urang sanggakeun we anu kagungan betul. Anya wilujeng wengi ieu kanu nembean dongkap. Akan molor sia. Aduh, tos wengi ieu teh. Ningali lajang. Anggar. 10:30
17 wae sugan modar jam teh. Oh nya durang dilajengkeun kanu 17. Oke. Biasa aja keles. Anu ke-17 jalmi nu sok cinta seni. Buset. Aduh ngorong ge sagala aya cinta seni anjing. Jalmi anu cinta seni nyaeta jalmi nu pas ngorong si korongna teh dijieun patung. Buset. Aduh nu gelo teh mah ngorong dijieun patung. Aduh enteng waraning atuh nanya oheng abdi oge anu keur pikieun seserian sorangan wae. Cumla. Aduh mare. Aduh punten Gusti aduh. Lanjut. Neng sing loba istighfar. Kamu anu nuju ngadag kumanya sing seueur amit-amit. Aduh cumla. Modar wae komputer teh abang butut. Aduh. Kurang dilanjut nya. Aya Kanada sabade loba aing meureun geus capek macan. Aduh aya tendang geus kagok timimitina nek kabahas korong. Aduh anu kasabaraha teh 17 18 20 teuing galobak keneh aku mah aing nu macan ieu. Aduh anu ke-18 sugan aing inget aing. Enya urang nganilai deui nya jalmi tina kepribadianna tinu pas ngorong. Aciu mola. Aing meuni geulis. Astagfirullahaladzim. Nya anu ke-18 nyata jalmi anu jorok. Kedumuk jorok ngorong pasti jorok. Nyata jalmi jorok nu jalmi nu pas ngorong si korongnya teh dioloskeun kanu bajuna terus dielapan. Aduh kamarana urang Sunda itu tos malolor sia. Udah ngatuh ieu aya YouTuber. Aduh aing lamun indung aing nyahoan moal teu nanaonan sia Sep cenah. Adena we tara nyahoan Facebook. Astagfirullah. Aduh. Aya jurig. Aya nu noelan we tukang. Urang cium. Astagfirullahaladzim. Keneh cicing anu ke-18an kasebutkeun ku aing. Aduh kamarana batur teh cenah. Aduh aya Acep Tongket cenah Wilujeng Wengi ka Sep. Acan molor sia. Cicing urang cium lah kudu geulis ya. Aduh moal disalah kumaha si Gaig mah. Nya. Pelawak kasari dengekeun heula da aing keur nyarita ieu teh sia teh. Tepuk tangan dulu. Oream YouTuber cenah sia mah agak. Cium ya ku aing. Aduh, Wilujeng Wengi nya. Can molor sia. Kan begadang wae.
sares ya teh isupan sekolah. Ngan sorry we tepuk tangan atuh yang meriah. Aduh dilajengkeun ya ka 18 eta jalme nu teu berperi kemanusiaan buset. Aduh Gusti nu magung bentar aing make bonu. Aduh. Aduh sok request naon nah kuing keur heureuy yeuh puting ieu mah. Ngelai. Aduh. Ya anu jelema anu teu berperi kemanusiaan teh nyata jalmi nu pas ngorong eta si korong teh ditundun tinu dahareun atawa inuman batur. Nah lu gelo. Aduh asin-asin gimana gitu. Aduh ini ngoprot kesan. Gane jangan sesorian wes ya mah tepuk tangan dulu dong. Kasih. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Tina uing enek kabodor deh ya aya caritanya. Bae nya maca ge. Aduh urang heureuy nya atuh tiung ieu. Aduh turam ge beda menit cempreng. Ayo bu gerak kadar yuk. Oh, ayo gini. Aduh. Aya celian cenah uing oge nemeng no. Koreamnya make bondu. Ayah Haji Gumilang. Aduh, akan malolor sih ya. Aduh, nugelo itu mah. Gimana? Atuh geura molor sia teh datos wengi. Abas naon deui atuh datos lieur ieu teh. Datos wengi urang ningali jamur. 10:30 wae modar meureun jam teh. Astagfirullahaladzim. Aduh aing mah aya ieu nu geulis ti am. Wengi geulis. Engke we tinu WA nya komenna ulah komen di dinya engke katingalieun ku batur. Meni geulis aing geuning. Astagfirullahaladzim. Amun anak aing nyahoun, nganaonan sia bapak. Aduh, aya youtuber ya kenal aja. Kumaha acan Sofyan sia acan molor.
rekomen mah kumaha atuh. Sing dibaledog ku korong. Teuing mah keur ngabahas korong itu tadi oke. Aduh dilalajoan keur korong. Ungu irungna cenah ungu we goge kagugu. Mending atuh irung ungu ieu tempot tinu luhur mun aya bonduan ceulina pink. Aduh astagfirullahaladzim aing tadi geloba S3 we. Korong hulek cenah. Ampun hejonya korong hulek mah. Aduh aya dewa anu lalajo. Aduh wilujeng wengi geulis. Tos wengi teh geungan teu malolor jelema. Padahal ieu teh malam Salasa cenah tinggal ieu lajang. Setengah 11 wae. Astagfirullahaladzim kareknya nya kali-kali atuh ulah nu serius wae hirup mah kudu heureuy. Tepuk tangan dulu iya makasih. Cium cium cium. Ayang udud beak ieu teh. Urang ngadengekeun ieu we nya degung. Sayang jadi panganten deui aing mah da. Aduh cenah aing mun cenah aing anak presiden. Nek nyandung 8 mah. Aduh boborah mikiran nu kitu. Udud ya, urang udud heula nya. Aya hiji deui sia udud uingna mah boro beureum sian teu boga duit oge. Aduh. Udud nya. Astagfirullahaladzim meuni geulis geuningan aing teh. Aduh. Anjakal aya jagonan. Heureui Arab cenah ari si lain. Palebah mana heureui Arabna. Aduh. Inget deui ka Arabnya. Cenah pan ayeuna mah di urang teh usum halodo cenah. Sakit teh kana naon atuh da di urang mah panya 30 derajat Celcius. Eta kamari cenah anu balik. Tah aya deui. Pegat mikna. Atuh nyakeun bae atuh silahna ping oge daek kurma udud mah kudu. Mending keneh teu teu naon teh tulus bedakeun embit. Astagfirullahaladzim nya udud heula nya. Oh deui rek ngabarab Arab tadi rek ngabahas Arab kuing teh nya. Halo. Acie ari aya awewe mah komen. Eta kade pemajikan batur. Hayang dipeang ku si Roheng. Aduh, mie sedap. Nya urang ngabahas deui masalah Arab nya. Apa ayeuna di urang teh usum halodo ya. Panas teh paling ukur 25 30 derajat. Moal kurang leuwih ngan sakitu. Eta mah kamari cenah
Allah. Di ditu mah panas teh kuat tepikeun ka 45 derajat Celcius. Astagfirullahaladzim. Jadi saking ku panasna di ditu mah cenah ieu mah nya urang lamun nunda endog pan di ditu mah padang pasir nya cenah lamun urang nunda endog atah tunda we tinu pasir. Pasti mikirna asaknya. Lain asak, ketingkat kontak. Atuh, trek apal cina. Atuh jangan menilai orang teh dari luarnya saja. Kenali dulu atuh. Aduh, cium lah, cium. Ini gelis, astagfirullah, ulah amit-amit ketang bayi. Kadena boga budak lalaki kabeh. Arab di Arab, kurang ngabahas di Arab. Nya kamari mah masalah endog, tadi mah masalah endog, ayeuna aya deui cenah. Eta saking panas di Arab cenah. Oh asin we. Itu kudu digarang di ditu mah saking panas pisan kitu. Tunda we luhureun batu di luar. Ais mikirna asak deui wae. Lain asak tapi ku ucing. Aduh. Amit aing hoream isukan ngarakeun naik make helm. Ising dicirian eta nu galok keur penting nu ngacaprak ya cenah. Aduh. Nu bagus kudu dolah ayo kadanya untuk iya ora iya dagung kadanya henteu bisin tanya aya budak boy. Nya wilujeng wengi urang lanjutkeun deui nya abdi bade ngadongeng ya. Nya entong atuh tengku endog. Ku bolu atuh bolu teh. Bolu naon sih mun ulang tahun teh eta geuningan apem. Astagfirullah. Hoream aing kudu badokeun dog mah. Alang kitu ulang tahun. Aduh, geus kolot aing teh kana pikiranna pantes bae. Ini gelis aing. Astagfirullah. Nya tadi tepan abdi teh ieu naon? Ke pasar Cipeundeuy. Apa tuh Cipeundeuy? Pirakut apa? Apa itu Cipeundeuy? Pasar Cipeundeuy tadi depan abdi ka langkung tadi tuh. Di pinggir jalan teh aya tukang obat make mobil teh make sapeter geuningan. Ajarkeun teh. Obat. Aduh. Aing poho deui. Nya iya deui.
Aduh, waasnya ngadengkeun ieu. Meni asa di Jawa Barat. Aduh, di Jawa Barat kemarin orang teh cicing di Papua meureun. Aku guna mah make bola-bola. Udah. Astagfirullahaladzim. Araya keneh teu atuh sok atuh melambaikan tangan ke kamera. Ya itu tuh kan. Coba orang dicium mula. Udud bea penting warung tarutup lebahna lain tarutup tutup teuing boga duit. Aduh, tukang cocokan tadi teh ngaliuk ka dieu teh ngaliwat teh ngaliuk kan. Sayang anak cenah majarkeun teh. Ai kurunyung teh disampeurkeun ku budak da. Ai budak kaleutik ngarariung nyampeurkeun, "Mang, cenah budak teh nya. Ari ieu memobilan cenah sabaraha duit?" "Anu mana ujang?" cenah. "Ieu Mang, memobilan cenah. Dia yang masalah memobilan cenah sabaraha duit ieu?" "Oh, nu eta jang." Eta mah ngan 5.000 rupiah jang kan. Budak teh josor we merekeun duit ka tukang dagang teh nya. Lompat mau memobilanana, kelila tukang dagang teh ngaberuak. "Jang, cenah. Atuh ieu mah cenah duduitan." Ajak budak teh bari lompat keneh bari ngaliuk. "Har, apa ieu oge memobilan?" Aduh. Astagfirullah. Aya tukang obat tadi tanya terliwat ke pasar. Obat cenah. Ieu obat ampuh kanggo sagala macem panyakit. Anu nyeri encok, leungit nyeri encokna. Anu pegelinu leungit pegelinuna. Aduh babari beberwakan teh geuningan tina sapeker. Anu nyeri sirah leungit nyeri sirahna. Terus anu nyeri panon cenah. Embalana ku dewek teh. Leungit panona. Haram jadah teuing cenah. Aduh itu dari kartu tri sia mah teu nyambung cep. Sia mah kudu dicium kan. Aduh, atas wengi ieu teh coba orang tinggalin lagi. Nah jam 10:30 wae. Aduh modar jam teh. Geus kita beli batu-batu jam-jam asan. Aduh golek keren. Eta suara blekok. Aduh.
Dai, dainya, kan banyak. Terus penting oke. Daing mancan tunduh. Tuh gue pada malolor mah. Sabar aja, mungkin antu buras-buras kuota. Aduh, nyapir aku ya. Aduh, ngataduan Ibnu Sel. Menigelis aing. Wah, gitu ngera-ngera pemajikan mah isukan salakis ya, can itu nanaonan terpenting. Astagfirullahaladzim. Atuh da oga yang ngabahas korong. Saranu gegeroan teh. Naon kita itu geus penting. Tinggal jam 10:30 wae. Teu mangkat kita di aing mending geus panas bujur ngan 10:30 wae. Aduh, jam modar dipapake. Aduh, urang cium lah coba cium kudu gelis ieu nya. Aduh, moal bisa batur mah pikiran. Siaran langsung atuh teu bangke naon dagang. Aduh, upload foto terpilih, upload foto dagangan. Aduh, nanaonan. Itu rame FB teh namanya. Aya nu nonton, wilujeng wengi kasadayana. Punten ya ngaganggu, merusak beranda, mun pada pareupes layar HP-na. Ningali anu geulis ieu. Coba urang cium. Astagfirullahaladzim. Ingat tuh. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah ya. Oke, atur terima kasih, thank you. Aing ketua seserian sorangan ya. Bae we, kumaha aing HP aing, kuota aing, komputer aing, kamera aing, mic aing. Naik lalajoan tuh, kajon teuing. Aduh. Batuk. Aduh, ingat deh tadi tandognya. Aduh, saha itu dari Suhedi mengirimi Anda permintaan pertemanan lah. Loba teuing teman teh harurin tina FB mah. Tebang arek nareror kana teh kadituna teh. Kalau nanaonan sia cenah heureun pamajikan aing. Teu salah. Aduh, aing boga pamajikan mah. Naon anu pas neueuh di awewe ngeureun pamajikan batu. Tinggal molotot aing awewe mau nyelampeurkeun. Kunaon coba? Timpugan. Astagfirullahaladzim. Udah aing mah ganteng kieu-kieu ge. Geulisotan ayeuna make kumis. Arek di kokopa. Akeles. Aduh, si bencoy eta mah. Aduh, bencoy acan molor sia. Astagfirullahaladzim. Aku dah lo bawa nu nanggap. Teuing aing geus sabaraha jam aya cenah siaran langsung. Tepuk tangan dulu yo. Sekali deui yo. Terus cium. Astagfirullahaladzim.
Ya betul haratis itu. Aduh ayah lancuk aing pademu selamat menonton aa. Punten iya pun rai rada gelo ungi iya. Aduh tepuk tangan dulu. Iya. Aduh tak ada dari malain Mas Edi nya. Teh tinggal ya Asep menigelis. Astagfirullahaladzim. Biar pada kiot-kiot teh incu haji. Tapi termasuk di bawahnya pemali. Aduh nyaken bae we. Dek kiot-kiot teh urang mah turunanna 2. Turunan ti indung, turunan jawara, ai turunan ti bapa, turunan ajengan. Jadi iya mah diajak ngaji, hayu, mabok, hayu. Aduh gelo. Astagfirullahaladzim. Nah, tengah. Banyak. Bae, kumaha aing. Langsung ngirimkan stiker Inora. Ngirimkan Maroko ka dieu. Aing hayang udud dieu beak. Warung tarutuk buka tetek aya nu buka ngan boga duit. Aduh astagfirullahaladzim. Kita juga istighfar aya 100 kali mah. Nyakeun bae we hitung nyen dosa langsung lunas. Tuh kan asal geus mimiting adanya suling aja sok hayang kawin deui. Asa degung panganten teh geuning lengser. Yai cinanan. Aduh batuknya menit tenge. Astagfirullahaladzim. Keneh. Iya, bade ngabahas korong deui. Ada abdi mah mimit yono ge ngabahas korong. Nah, dilalajoan wae. Tapi bener ya daripada curhat, galau, nanaonan ngumbar-ngumbar aib di FB. Aduh sing bijaksana atau yang make medsos teh. Ulah sembarangan. Aduh aya akang aing obay si acan molor. Aduh. Ampun itu geus jam sabaraha sih? Oh angger setengah 11 wae jam uing mah. Ampun. Astagfirullah. Amun berang mah coba aing moto pada nyarekan. Para bulu ketek tadi yo coba ka dieu pangitungkeun. Siam kos nu gelo nanyakeun bulu kelek aya sabaraha hiji. Hitunglah bulu kelekmu mungkin sama persis dengan bulu ketekku. Ini alebatan si Pohan. Tapi ngomong-ngomong gelis aing nya. Aduh nu agung paingan diperotot make kumis ucing. Aduh hayang katerempok gelis tapi amit-amit teuing aing mah nyane ge kudu aya kumis ieu mah irungna meuni ungu. Make bola-bola eta teh nu teu etis mah naon coba eta ceulina meuni pink. Astagfirullah. Ento ya mantri cempreng-cempreng sora mah emang kieu. Itulah canggihnya teknologi. Aduh maaf, atuh dawing mah resep penuh teknologi teh. Emang HP wae nu di-update atuh otak teh kudu di-upgrade. Ame tong monoton. Aduh.
Android geus tinggalun lantik ku iOS. Ieu masih Nokia nit-nit keneh. Aduh ampunten nya daeng mah nyan. Aduh. Aduh Gusti. Bro, ayo tuh komen jak bro Koralajo oge. Pising hayang aing nyanyi, nek nyanyi lagu naon sok. Yang can ngarenya tadi nya aing ngabahas naon? Ngabahas kehidupan korong. Astaga. Ayo atuh sok atuh nek karomen mah bisi ngerek request rek naon laguna gitu. Tepuk tangan dulu. Sekali deui. Sekali deui. Sekali deui. Oh iya cenah aya aduh ayam bersih. Halo, gerap euy. Ini bau kado. Aduh, sabot wae kitu ieu mik hayang udud aing. Aduh, beak nyan kitu udud teh. Kegoloprakan kena tapi eueuhan. Aduh. Oh iya maya carita. Ternyata nini naik angkot. Ya, Red, si Nini teh naik angkot. Ditanya ke supir natanya. Nini pada ke mana? Pada ke Cipeun deui cenah Jang. Koloyong, angkot teh mangkat ke Cipeun deui. Aing geus di ke Cipeun deui teh si Nini teh teu daekeun turun. Terasa Jang teras cenah. Abas we terus nepikeun ka Sadang. Nini numpak keneh wae ka si Nini teh teu daekeun turun. Aing cek si supir angkot teh. Nih cenah. Saleres lah cenah aing Nini teh bade angkat ka mana cenah. Rai ujang cenah. Ari Nini iraha diperkosana. Hayang diperkosa. Astagfirullahaladzim. Nah. Halo nu geulis, selamat malam wilujeng wengi. Acan molor sia. Udah daeng beak. Peri petir. Acan molor sia. Tadi ulin coba ke black room, yo aya menyan. Astaga. Peri melambaikan tangan atuh ke kamera. Aya kitu Koralajo, uing teh keur ngabahas korong. Aduh, ya ieu si Peri ieu jalma anu eta anu bager. Maneh namanya? Nyata jalma nu sok daek nyepotan korong batur. Aduh, si Peri tah. Lamun iya si Bencoy ya. Nyata mana mah jalmana bijaksana. Jadi mana mah nyaho iraha waktuna ngorong. Aduh, cok atuh nek komen kek wae dibahas masalah korong. Orang balikan deui we di korong mimitina nya. Ayo beuing dicium ku aing. Astaga. Kayak keneh, Koralajo. Langsung surian udud beak, hanturan atuh ka dieu.
Sok lah delivery, sok pengmerikeun. Loba kene dicari tahu nama ampun dah. Tadenya neng sing amit-amit ieu. Tapi penting iya doang, isukan mah hoream teuing. Ayeuna mumpung can tunduh we ngacapruk ieu. Aduh. Peri, meni geulisnya aing. Aduh. Naon deui atuh heula atuh da kudu mikir. Asa aya reuhakan. Tapi aya kelagonya. Aduh, rezeki. Aduh. Ai geuning kanu data servis. Aduh, kiraku urang kudu nyetel itu antong pamangli. Ngan hidup kelek ya sesep ku sia atuh. Ampun. Engke orang bahas deui atuh ngabahas naon atuh. Ngabahas korong wae mah bosen. Aduh, eta tapi nu cocok mah tadi nya lauk asin. Aku guna malik kira kena eta lauk asin dari tunda di batu, tinang kena teh asak. Padahal lain asaknya mah ku ucing. Astagfirullahaladzim. Atuh cicingna tuh dengekeun we wala eta dagu. Mulai tercoba dengekeun. Tweet kena suara belakok. Soalnya ada loba itu video tuh urang mah resep anu carita Sunda tuh. Serius ya mah kaluman. Wah sih. Aduh. Jam sabaraha cenah itu? Ya masih. Anggar jam aing mah 10:30. Aduh, nyawa mah jam 12 ya. Encan. Ih, ngan keprok wae kaluman. Seserian wae sia mah. Geus ya. Aduh. Eta pencaritan teh aya budak sekolah lah. Diajar bahasa Inggris gitu nya. Lain budak sekolah salah dong. Poho deui bukan pilih salah cenah. Inget baheula ke zaman kemah nya. Yayan Sofian boga babaturan ngaranna Yayan Sofian. Manehna pan sekolah di SMP, urang mah di Serawiyah. Perkemah teh di perkemah we pokokna namanya. Berbakti sosial. Pan biasa Perapi Unggun teh ditanya ieu ku ieu teh ketua teh. Majar teh ketua teh cenah. Cenah. Apa yang kamu dapatkan dari bakti sosial ini? Tanya Kak Wing teh nya. Hari cek Wing teh ditambaran yuk. Saya merasa bahwa kebersihan itu adalah tanggung jawab bersama. Nah, itu artinya bener. Langsung ditanya tah si Sofian teh da gigireun Wing cicingna manehna teh. Kalau kamu yo, beri sikap teh. Siap. Sama.
sama lain tuh mikir pisan. Astagfirullahaladzim. Jorok di sini bebeja aja. Terus aing kudu lalajo nu modal gitu. Aduh. Weh jam sabaraha itu nu bener jam sabaraha euy Harti. Jam di dieu mah. Punten kasadayana atas saudara Wilujo menawi atas anggur setengah 11 wae. Astaga, nu aing mah setengah 11 wae jam teh modar. Nyawa jam 12 gua nyawa. Jorting jam sabaraha ge da aing mah can tunduh. Pamajikan da atas molor. Rasana aya menonton nuju naon atuh anjeun geulis acan molor sia. Astagfirullahaladzim. Ai tempo ai meni geulis nya aing ada ai ulah nurutan ai amit-amit terus jadi karunuh deui. Gusti nang kagugus ya cicing di dia mah. Di dia di Lembur ya di Jawa Barat. Khususnya Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Cipeuleuy, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia. Kagugunya tentunya. Ai orang cium banyak. Mana makot langsung leungit. Aya deui. Lain geuningan eta teh. Nya oheng. Aduh moal terakeun isukana rek dihapus langsung. Kabisi amplok aing keureun liwat pikiran. Nu gelo eta keur peuting. Astaga. Aduh. Pribeuteuh. Siapa kursus sorikeun coba aing nyebut pribeuteuh. Aduh langsung aya deui wae nu mengirimi permintaan pertemanan. Atuh naon. Atuh kali-kali awewe nu mentar teh ngan jalu deui. Lain ku nanaon aya jalu wae teh sok neror. Kapan kieu ge memikat. Jadi punten nya lamun upami kumaha balelor ngomong teh. Aduh. Jadi upami ieu mah anu atas gaduh kabogo apar kanapi caroge gitu. Tong nemen teuing gitu. Anu mana cenah salaki uing hayang lalajo. Apan entos tadi oge apan tos lalajo meureun atuh ditinggal klik mana di dieu teh konfir kumaha. Anu mana namina? Apan uing mah atas dikonfir dikapukur di atas berteman sareng si eta Roheng mah. Aduh gelo. Aduh batuk tenggeus epok dilepekan pelegur hakna nya Aduh. Kagugunya ieu mah ningali tulisan teh astagfirullah aing teu karasanya. Aing ceuk ge hobina hobi menulis. Moal percaya sagala loba dokumen. Anu mana? Oh nu angga
Ira Suryana. Oh, atunya gonta ganti wae Epi tekus ABG. Nyangkin ku abdi bade dikonfirmnya. Wartos naikin pedap gitu. Mungkin ku aing. Anyang keula atuh dah hese. Aduh, hese meureun kudu kembali heula mangken euing masuk enggusan meureun. Atuh lalajo we bareng atuh di dinya sareng anu Maria. Tenang, tenang mungkin oge aya siaran ulang. Moal ka mana? Anggar geulis aing. Aduh demi Allah mending ngesan. Eueuh kipas gaya hihid. Naplok itu 14 tahun mah eta hihid nepel di tembok. Ngajarkeun teh cenah panglaris panglaris bekok. Tarekna eueuh nu balanja mah nya eueuh. Aduh Gusti aduh. Aduh. Wow. Kerennya. Oke dilanjut nya buah non itu aduh naon deui poho deui atuh ulun teh nyarita tadi teh cerita keuneun nyan kan poho atuh maklum dah manusia mah tidak luput dari hilap din poho. Aduh Gusti nu manggung kieu-kieu teuing aing yang udutnya asik boga pens. Atuh ngepens kan gelo eta mah. Atuh mah ngepens mah ka artis, ka selebritis. Ieu mah kan gelo ngepensin. Aduh, atuh di subscribe atuh itu boga channel YouTube. Nyawan di Sawangan aya YouTuber mulai. Astaga. Aduh, punten. Hujan tuh di dinya euy. Di Sawangan mah hujan gede sia. Per tahun 2018. Aduh, ayeuna mah mun eueuh teduh nacan. Aduh, kagugunya eta mah nya cai geus sararaat. Karunya teuing mandi ka walungan napi nu ku pempes. Ampun sia tara mangginu gelo Aduh, urang ngabahas sumur gantinya. Ayo pan ngabahas korong. Aduh, ieu teh ka mana nya urang Sawangan mah lolor meureun. Aduh. Padahal mah da urang mah pan panasnya. Epian teh mending puting tiis. Sugan. Da hareudang di dieu mah. Aduh teh itu mah biasa atuh aya lampu lighting. Teh geuning kos artis nu syuting. Moal teu ngoprot ku kesan. Aduh, ngaganggu reungit. Tadi kita daekeun nyoco reungit mah loba ngan teu daekeun nyoco majarkeun teh bau kesang. Kan sing hareuyeung we hareupeun. Meh naon nya? Teu nanaon sih, nanaonan. Aduh, kade nya. Bejakeun. Lawan nanaon? Nyao atuh kumaha sial. Aduh, modar wae komputer. Ayo. Pas wangi.
Kacan tunu da abdi mah acan hayang bobo hayang oge aing mah ngarokok. Eueuh rokona atuh raheng anturan raheng. Kong eta jauh. Tingali we jam geus angger setengah 11 terus. Aduh Gusti nu agung porseten budak aing curik we. Eta kadangnya make ieu mun curik oge. Eta nyaho aya dina bangun. Can molor sia. Kikituan we tina goblok salakit. Oke siap lulungan mbit henteu bos. Cium we cium. Aduh nyana ge eleh abi lawa mah. Kokurung. Hoream koran mah hangit. Waduh. Aduh. Kuat lah mokos. Meuni geulis aing nya. Ayo raheng mentok oge kudu make nu kieu ye di kumisan, irung meuni ungu, pipi make bola-bola, eta ceuli meuni pink. Aduh canggih bener. Asa ngora wae. Coba sare duit teu mah ngurakeun. Nya mah boga geus boga budak geus bujang. Aduh jangan isukan mah kudu dihapus di singkat tempohan ku si Ibnu. Aduh. Mangkaning mending ngepen cenah ka papa ganteng. Ai si ngoreng bapana ka laki kieuan tuh kos ayeuna kos nu gelo aduh. Astagfirullahaladzim aing sagala aya hewan tongo can. Halang euy. Sinyan aing hayang udud. Meuni gudang garam merah henteu dumuk awet. Aduh itu gara-gara mainan saiji. Gara-gara korong. Tingali aing kesangan kieu. Paingan aing teu cocorongit kita deui. Teu bau kesang beuring bau kelek. Aduh nya wilujeng wengi kasadayana wilujeng nonton atau wilujeng molor. Molor kesungi ieu teh nya pilih teh anjing kasiangan. Nu bade dinas ka sawah ngarambet. Aduh dengan aya nu nanya cenah. Aya mana lulusan sakola naon? Cek uing teh uing mah kieu-kieu oge goreng patut oge cakan bodoh ge uing mah STM. Naon cenah STM teh? Sekolah tumpak munding. Aduh. Teu nyaho da aing mah cakan lulusan STM teh bisa nanaon. Ayo ya bisa nyeunan budak. Usaha teu bisa. Akan wae dan nu penting mah senang. Nah meuni pede. Senang cek sorangan. Riweuh cek sorangan. Atuh naon atuh batur mangan saukur penonton. Sini sang airup nya. Betul. Allah. Piraku aing kudu khutbah. Naonnya tertarik kodon poho deui.
sok-sok non boga dunungan teh orang luar negeri. Bule lah gitu, orang Inggris ting orang Swedia ting orang Afrika pokoknya nama Inggris. Meren hayang naik gaji bisa ngomong nak gitu bahasa Inggris artinya kukulutus mencari nama protes. Protes teman bahasa Inggris ketebang gak bisa seetik itu juga ngomong meren ajarkan teh mister little I serali not up artinya jadi muncul kurang mah little I teh maksudnya mah cetik aing gaji naik marukana serali nama bener gaji tapi little I marukana gitu malah not up tidak naik abong up naik. Aduh nu kitu teh jelema teh so English. Aduh minta ulah sok pinter teh nya hirup mah biasa we pas uing bodoh pinter saeutik itu loba. Aduh nya wilujeng wengi teteh wilujeng menonton ieu gelisnya aing. Aduh karenya teteh sing ami eta upami nuju ngadeg sing seur amit-amit kena pilih pas kieu coba aya kumisan pangambung meuni ungu pipi meuni beureum cepil meuni pink. Padahal itu azan asli nama meuni ganteng nya eces pertela kembang bolet upami di pawayangan mah Arjuna. Aing kieu lo bating ngalajo Asep Sunanar. Aduh jam sabaraha ya tinggalin aja nganggur jam aing mah tadi geus 10:30 terus. Ajar teh nyanyi satuntuntan eureun mah ingan mah percaya 80 giga. Aing jeung dak kuota mah kala dak baterena HP-na teh ngantuk teu make wifi. Wifi emang jelema susah. Tapi anggar sih hayang udud. Aduh sok atuh hoyak ieu jauh kusuk tok assalamualaikum ya sareng Asep kena punten cenah majarkeun teh hoyong ngerokok. Ieu cenah aya ieu dun kawung. Asu di teh tapi bayar sih anu nganterin mah kitarima we nya. Aduh kita ngolah meeting teteh ieu nonton kena kasongsem kena lebat kena impenan coba kumaha wah ruas coba kena gugah obona acan molor sia. Aduh punten nya aduh orang Sunda mah da sok kosan banyo nya abi mah ieu gantengnya angger meni gelis aing coba orang cium lah aduh aya wae aing ampun wayak ieu mah iya kene wae nu online pepereun atuh uing mah da acan tunduh keceng harna tingali bola anak meni beureum. Aduh demi Allahnya anak yang udud. Ai ka mana ieu teh anu delitari udud kitu wayah kieu. Kieu ecing di kampung teh hese. Coba mun cicing di kota mah aya GoFood. Aya Gojek. Di lembur aya ge Gogog.
Aduh, astagfirullahaladzim, sing seur istighfar, sing seur amit-amit nya punten ieu mah. Pilih kunaon, pilih aya kumisah. Da panambungna ungu pipi beureum eta cepil meniping. Aduh, Gusti Nabi, ya tepuk tangan dulu yang meriah. Makasih. Cium. Ganti. Yang ganti cium nah. Ganti ayam anyar deh. Ting mah sorayo. Anu leuwih anu dinya gini sarakeun ya. Hai. Anggar kata salah. Salah mencet salah kieu. Aduh loba wing man bikin kesorek kelenci ge aya. Power viral we ieu video. Can aing mun viral mah aing menek make helm ka mana ge. Gayang gara-garana mah ngebahas korong. Aduh, Gusti Nu Agung. Naon cenah eta kota mokot. Karek nu si lain naon mokot cenah. Aduh. Aduh. Sadar tunduh ya. Tapi aku akan hayang molor. Asap kene aya kene nu nonton atuh itu teteh Widi Tantri. Aduh, sure jeung wengi teteh geulis. Acan molor sia. Malah lalajo nu gelo cenah. Aduh, punten ya, aduh. Teteh di-subscribe atuh channel abdi. Piringi channel. Ayo atuh aya YouTuber di sawangan. Kali-kali atuh sugan we. Pas atah halilintar. Pan ieu mah ganti piningit geledeg. Aduh. Capetang ya wing mah nya, capetang. Coba capetang. Sangat cenah kapungkur keur ngidamna sok seur nuangan balon. Aduh, tinggalan Gusti Nu Agung. Tuhan, kenapa temanku tidak semanis aku? Salah mereka apa? Aing jadi kalah mata eta teh nanaonan atuh. Astaga. Jadi inget deh kanu korong. Aduh gede tuh inget teh basa tadi ge paingan atuh. Mending ngerasa kabudegan. Aduh. Lanjut. Atau satu komen apa? Mau pilih pada di YouTube gitu. Aduh nyan, iya menewaraas ngadang udagung. Sok emut waktu kapungkur nuju di itu di India. Bareng Sahrukan. Nanaon anjing. Aduh, dilatang mulai sorabi di India. Kamu coba eta ya. Ya mun racleng sigana teh. Alah ya tutu marshmallow wilujeng wengi gelis. Aduh. Yang udah daing. Jam sabaraha eta dewa jam anggar tadi jam 10:30 terus. Ngelai. Aduh mending ngelai game ni asa lai. Aduh.
korong atuh geus aduh engkenya isukan urang bahas deui korong mah sugan we urang jajar tengah poe pan panasnya kumaha mun urang ngabahas korong. Aduh. Tah coba asal geus miti cik 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 suara belakok. Nah aing mah asal ngadenge tegung ge sok hayang kawin deui. Baheula inget we di lengseran. Embung aing mah dipaksa. Bener ya capek pisan ya najan. Alabatan tos macul. Sok. Padahal umur-umur kan pernah nyaba kagak patuh. Aduh. Puting aya keneh tuh nu lalajonna. Tuh embung aing mah aya dulur aing teh di lalajo di Purwakarta. Ada entong dipiralkeun nya. Nyerakeun da kieu-kieu. Heureuy we ieu mah menambah jenuh gitu. Gancang nama aing hayang ngarokok. Aduh acan malolor atuh sia teh geus puting ieu teh. Astagfirullahaladzim, bejaan uing meremang kos kieu aslina beuk cicingeun. Aduh damureun asoten sebut kumaki dan temen ketua rawuheun. Uing memang kitu kumaki, kanu kumaki sombong kanu sombong. Ya ulah dibagikeun atuh. Aduh. Aduh nya. Jeung dodoh nya. Awas ya, mun dibagikeun ke dibaledog ku korong. Hoream dibagikeun mah. Tapi ngomong-ngomong ieu teh nya meuni geulis aing. Aduh aing adena tengah peuting mun beurang pasti dilalajoan ku budak sakola babaturan si Ibnu. Eta Ibnu bapak sia nanaonan cenah keur peuting. Aduh keun wae da budak kieu-kieu ge anget jelema. Boga rasa humor anu tinggi. Coba ketempo isukan asup sia kanu TV. Moal teu viral. Nyaho teu viral? Hah? Nyaho teu viral? Nyaho viral-viral acan. Eta geuning anu naon eta teh? Anteu eta. Aduh demi Allah aing capek mirip punu ke boting anu nyengke meni berat kieu. Naon kunti panya. Aduh anu wae nu lalajo ieu nya wilujeng wengi eta ibu ibi. Wilujeng wengi, wilujeng nonton, wilujeng ngadangukeun. Tapi ngomong-ngomong acan molor sia. Punten nya da ocon ieu mah. Nah, atuh dilalajoan, deui mah dumuk nu gelo. Aduh, tingali atuh. Meuni geulis aing. Aduh, aing nyan kakugu. Aing nu mantap kakuguna mah teu ge eta kumis, irung ungu, pipi beureum, eta ceuli meuni pink. Aduh, tinggal ieu baheula aing mah tinggalin meureun. Batur nu geus di baheula aing mah karek ngome. Aduh, ndeso pisan. Ada maklum ada abdi uing mah cicingna ge di kampung. Kampung. Caneng tong seserian wae sia teh. Paling bising dipejakeun ka Allah. Astagfirullahaladzim nya. Serius wae teh ge. Ulah serius teh hirup. Aman-aman teh. Jalani, nikmati, syukuri. Simpel kan. Cek aing eta ge. Teu nyaho cek batur mah.
Dong gimana cing? Tingali aing mah aya langsung tititan. Aku langsung titit malah editan. Ieu mah asli. Kempot mencek orang Sunata mah kempot. Astagfirullah. Jangan korong yuk. Asya marah itu balik. Aduh, wah dia apa buka keneh gitunya. Kayak keneh teh warung di sekitaran anu buka keneh. Saya ngerokok ya, rek nganjuk. Aduh, jadi bayar rangkainya mun gajian. Gajian saya emang digawe henteu. Gawe wing mah teu bangkit kieuan we, ngomeh HP. Ya. Aduh, nyan punten nya. Entong lamit teh nya teh Nadia Prasetyo nontonnya nya. Sing seur amit-amit gitu nya. Beli kunanaon atuh da paur pilih mah pilih nuju ngadeg gitu nuju perkandungan gitu. Tah nya geus maju cara blakok deui wae. Aduh punten teteh nya ngacaprak wayah kieu. Canger sih tekan tunhin cireumeuf cerewet tiga nu gelok kieu canger sih budak nama kararasep atuh tingali atuh poe ge meuni geulis. Astagfirullahaladzim sing seur istighfar wengi ieu teh wengi Salasa nya tabu sabaraha angger tadi ge setengah 11 terus. Astaga. Aduh, kudu kumaha atar ieu. Taslingan. Atuh naon atuh teu bisa atuh urang. Rek sombong lah, sombongnya, sombong, sombong. Aduh, kayak orang ganti ah. Kurang nyanyi we nya, nyanyi naon ya? Kurang nyanyi lagu anu happy, kurang dangdutan ya. Oke, siap. Aduh, ai geuningan eueuh, hapus kusaha. Aduh, aya tapi we nya boga lagu. Ih, Maria Oheng ngalajo keneh wae. Atas wengi geulis, enggak molor. Aduh. Properties. Terus putar wig complayer. Aduh, cicing kenal wing urang kampung oge kecoan mah laptop. Tele lah kudu kuliahan mah pajak. Ih salah tupan mencet aja. Kurang nyanyi nya. Aduh kagak gue suaranya jadi gede. Si Anet dangdutan ya. Orang apa pikir kurang dangdutan nya. Apun tak nuker diimpus. Hah? Si Enggal damangnya. Punten.
damang, amin gitu. Amin lah nyengir. Saya kan nek nyanyi nya tugan we ngahibur. Tapi suaranya cek juga halus ya. Ayo namanya digoreng-goreng weh. Tapi jangan tuh ditanya-tanya, iya mah hasil anu gitu teh alat. Orang teh aing teu make alat kicieuan. Tanya tanya. Halo, lanjut baca. Woi, baik ada ya, baik ada ya. Favorit lagu ieu teh. Eruhakan. Bukan tinggalin. Lalu coba rasa betapa dahsyatnya cintaku. Anggo sore mah gantung marsapan ngadengekeun degung. Orang pindah deui teu dagung deui. Alah geus maju deui ieu manuk blekok. Astagfirullahaladzim, jam sabaraha ieu teh sabenerna? Biasa geus pegel punduk. Aduh. Nyaan. 10:30 wae. Aduh geus anya. Anu lajana geus eueuh kitu tayar keneh wae. Aduh sugan teuing wae mitan molor. Aduh, tos wengi abi bade kukulata. Lapar. Sugan we aya pais cak-cak. Astagfirullahaladzim. Antas salahnya wilujeng wengi sadayana punten kasadayana upami kaganggu nya wilujeng wengi. Nya enjing insyaallah disambung deui. Pembahasan anu sanes masalah korong. Oke, yuk assalamualaikum, see you, bye bye. Dah, premios.